sabab urang teh merlukeun batur dina hirup teh kitunya, matakna kudu peka ka batur teh. Sapertos ayeuna pribados di dia ceramah. Kunaon sababna? Sabab aya ibu anu ngadangukeun, atuh ibu sami tiasa hidmah ngadangukeun ceramah calik di dieu sabab aya anu didangukeunana, aya pribados gitu. Jadi urang teh saling membutuhkan satu sama lain. Jadi teu aya anu ngaos langkung sae tinu tolab teu aya, Bu. Sok sanaos pribados nyarios 3 jam di dieu teh ka lohor misalkeun ka jumaah angkin. Ari di dieu teh aya ibuan kumaha? Mun cek ibu teh ti irang ngajadina. Gitu. Hirup urang teh bakal raos sabab aya batur. Tah puasa teh ngajarkeun urang supados tiasa saling jeung batur, saling bantu papada urang. Da geuning urang teh butuh ku batur, jeung urang teh bisa kieu ladang naon? Ladang jasa batur urang bisa kieu teh. Makana sur Kangjeng Rasul ampik mafir jaibi yati kama fil ghaibi. Inpakeun rizki anu aya dina pesak urang, maka bakal datang rizki anu teu disangka. Makin urang seueur impak, sodako, kasayan, maka makin seueur rizki anu datang ka urang, bahkan anu teu disangka-sangka, Bu. Urang khususna umat Islam kedah siga 2 panangan. Saur Imam Ghazali teh mah kun kal yadain wala takun kal udunain. Umat Islam teh kudu siga 2 panangan. Omat ulah siga 2 cepil. Naon maksadna? Tingali cepil jarak sajengkal tah cepilnya. Tapi si eta mah teu pernah amprok, Bu. Teu pernah akur tarapatannya lebaran ge masing-masing we si eta mah teu ngali cepil. Nya cepil ieu mah. Teu aya ibana, teu aya karunyana kana cepilnya, cepil ayeuna sabelah keur katorekan, nyeri, ocoy misalkeun. Anteng we cepil anu katuhu mah nya. Anu kenca ripuh oge. Saur Imam Ghazali kudu jiga panangan. Tingali panangan, akur, Bu, panangan mah saling bantu. Panangan katuhu ateul kenca ngagaro. Panangan kenca cangkeul anu katuhu mencetan. Janten hirup mah kedah siga panangan. Tata nuju susah tong kedah riweuh buburu longok. Sisihkeun harta urang. Lumayan ngirang-ngirang kana pilarana. Sisihkeun lain kudu sadayana da nyisihkeun. Itu ngabunga-bunga anu nuju pilara, Ibu. Ieu mata tangan nuju ngapan mikir heula urang mah pan. Si eta mah da beda aliran jeung urang. Manehna mah ka Jokowi, urang mah ka Prabowo cek urang teh. Kacau, Bu, pamitos kitu mah. Padahal Prabowo jeung Jokowi tos ngahiji aya namanya. Nah, hayu urang silih benyeng wae kitu. Kudu jiga panangan, Bu, urang teh. Sok sanajan tugas panangan beda-beda, anu katuhu mah anu hade-hade we. Sasalaman anu katuhu tanda tangan anu katuh. Bade emam anu katuh nampi acis panangan katuhu. Kumaha panangan katuhu sombong teu? Henteu. Biasa we. Kanu kenca bager. Terus panangan kenca sisirikan teu? Henteu. Teu pernah iri dengki kanu katuhu. Sadar we. Yen memang tugas manehna mah ayana di tukang ceuk anu kenca teh kitu. Kuring mah wayahna bagian kobelisasi cenah gitu. Punten ieu, Bu. Kobelisasi bagian bebersih cleaning service gitu. Teu sisirikan teu. Kuring mah sadar we kana kawajiban kuring ceuk anu kenca teh. Kumaha anu katuhu sombong teu? Henteu. Malahan katuhu sadar diri, peka kanu kenca ceuk anu katuhu sabar kencanya sing sabar. Sok sanajan kaula bagian anu sok narimaan duit, tapi engke kaula arek ka mall, ku kaula maneh dibelikeun cincin anu hade, jam tangan anu hade. Pek pake ku anjeun ceuk tangan katuhu. Nya, laras kitu, Bu? Beda tapi akur. Gawe bareng anu katuhu jeung anu kenca. Urang mapah anu katuhu kapayun gitu nya. Anu kenca kapeng. Kitu giliran anu kenca kapayun anu katuhu kapeng. Coba lamun kabeh mung eleh, Bu. Katuhu sadayana jiga pampir urangnya. Allahu Akbar gitu. Engke teh upami kitu urang teh jumud baku statis moal maju, Bu, moal maju. Takuk aya perbedaan ieu teh kudu saling melengkapi peka urang teh kana kabutuhna. Ku aya eta urang ngalaksanakeun puasa teh kedah ngabuahkeun kapekaan dina hate urang kasasama. Saling bantu, saling heuyeuk, sadar kana fungsi tugas urang masing-masing. Henteu aya sombong, teu aya iri dengki, saling hina jeung sajabana. Saling melengkapi tina perbedaan anu aya teh.
Insya Allah jadi kegiatan kadituna ukhuwah Islamiyah ibu.